Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam cerita Sunda yang berjudul Lili Kuran. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri. Let's listen up. Lili Kuran. Nincak puasa dina poe ka-20-an disebut teh Lili Kuran. Di lembur sok ngahaja nyarieun dahareun sodakohkeun ka tajuk. Gantian unggal peuting teh. Aya nu mere tumpeng, kolek, ulen, cau, opak, ranginang, papais uras jeung sabangsaning kadaharan liana. Asa jadi pangdorong airek taraweh teh, dasok ngucekil bawaeun balik ka imah. Nurek sodako geus pakpikpek ti beurang keneh. Babahanan keur olah kadaharan saperti ngala daun cau, meleuman opak, ngagoreng ulen jeung ranginang, atawa nyipan cau katut papais jeung uras. Kadaharan teh diwadahan kana nyiru, said atawa boboko, kumaha kabawana, tuluy diteundeun dina juru tajung. Beres taraweh kakara dibagikeun. Geus baku barudak mah ka masjid da ayeuna mah tajugna geus ganti ku tembokan, lain rek salat taraweh, tapi ngadon heureuy bari jeung aya buruhna. Hayu euy urang ka masjid, geura geus loba boboko, ceuk budak nu gendut. Ah maneh mah ngan kanu dahareun wae taraweh teh. Tembal nu katingalina bager. Nu gendut ngajawab, wah sia kawas teu beuki wae sakitu sok bawa ka imah teh. Galecokna barudak kadengieun ku nu jol datang. Nu rek sodako angka ribung. Sajabat dimake mukena teh rebo ku babawaan dikelek. Barudak geus melencrong kana boboko atawa said nu diteundeun di juru masjid. Tayona hayang geura murak. Jadi sumanget salat teh dap di papadonan tong hareureuy. Engke dibere buruh cenah cekolot. Bubar salat barudak ngagimbung ngariung nu ngabagikeun hancengan. Geus kitu mah brak di dalahar bari ngocomang ting naon nu diomongkeun. Ari loba mah nu sodakohna da sok aya 3 imahna sapeutingna teh osok dibarawa balik opieun nu di imah. Satuluyna Lili Kuran jadi ciri yen unggal peuting oge bakal aya dahareun. Karareaanana mah nyarieun tumpeng. Atuh tumpeng teh loba rupana. Aya tumpeng nu ngahaja dicongcotkeun dina aseupan teu diakeul. Bleger dibawa ka masjid teh jiga gunung warna koneng. Sabalikna aya tumpeng anu diakeul di wadahan kana baskom atawa boboko. Eusina tumpeng rupa-rupa seperti endog kulub, endog digoreng di keuretan, lauk asin, lauk cai atawa nupang alus namah daging hayam. Nyieun tumpeng ngarah ngeunah mah make kalapa. Kalapana aya nu dicipatikeun, atuh aya oge nu ngahaja diawurkeun wae kana gigihna. Ari dibagikeun ka barudak jeung kolot sok dipiringan atawa ku daun cau meunang ngaleumpeuh. Piring ge kumaha bogana wae, aya nu make piring seng, aya oge piring beling. Caina ngahaja mawa ti imah kana teko atawa poci. Ngarah ngeunah ngahaja nyieun cai teh panas. Atuh nu halab-hab mah matak ponyo saenggeusna salat taraweh 23 rakaat. Meujeuh nalapeur deui saentas buka. Nu ngariung tumpeng saruka bunga bari balak kecakan silih asaan, itung-itung syukuran ka Nu Maha Suci, nu parantos masihan mang pirang-pirang kanikmatan. Oge atuh hoyong kaasaan rezeki ku tatangga. Itulah cerita Lili Kuran. Terima kasih sudah menyimak. See you. Itulah akhir cerita Lili Kuran. Terima kasih sudah menyimak. See you.